Mitra nuju ngadangukeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa. Tekaraos ini para mitra terang-terang bagian ke-68 nya para mitra samada mangjaya namatkeun bagian ke-67 sadinten 2 kali upload enjing tabu 8 enjing anjing wengi tabu 8 wengi kitu nya janten 2 kali upload para mitra. Atuh upami oyong cenah sakaligus ngadangukeun dongeng buka playlist we para wargi buka playlist tos seueur para mitra. 50 langkung judul dongeng baru saya di dinya mangga nyangakeun bae etang-etang hiburan pambebrahmana. Ayeuna mangjaya nuju ngaca carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa. Atuh teh karaos geuning para mitra ayeuna teh nincak bagian ke-68. Aduh hatur nuhun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga urang teraskeun hanca dongeng, wilujeng ngadangukeun ieu dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ka-68. Harita Eni para mitra sadaya bari gegebes tuluy nyarita. Memang susah ngajak ngomong kanu geus pinter ngomong mah. Dididik, tileletik, dikuku, tilelemut, geus gede ngajak pasea. Geus teu kudu diteruskeun aya mah teteh rek nanya. Rek nurut kana papatah teteh atau rek moal? Atawa rek moal karep sorangan? Cek Eni taakeun hatena panas. Kumaha kapalai teteh ayeuna mangga we saurkeun. Maneh kudu diajar nu bener. Sing karunya kanu ngamodalan. Maneh teu meunang wawuh jeung lalaki dina harti leuwih jero. Sabab maneh kudu ngarengsekeun heula sakola. Tapi katamat di perguruan tinggi. Mun geus boga gelar prak geura kawin sarta ngabangun rumah tangga nu bener tak kitu kahayang teteh teh nu saluyu jeung amanat ibu. Abot kanggo abdi mah teu sanggem, jawab Yati teu asa-asa. Lamun teu sanggup hartina ngahina ka teteh teu ngajenan ka kolot jung geura indit teu kudu cicing di dieu. Ceuk Eni bari kekerot. Nahan amarah geus teu bisa nahan kasabaran puguh lia nu tita tadi cicing bae teh ngarenyag. Lantaran lanceukna beuki kasar ngomongna, "Teteh, sing emut ulah kamalinaan teuing." Lia mepelinya, "Cicing dia. Lamun teteh cicing wae hartina teu nyaah ka adi. Oge teu boga harga diri. Sabab geus ditincak kudu jadi adi. Cicing maneh." Ceuk Eni bari ngareret ka Lia. Beungeut beuki geuneuk Lia teu ngomong deui bisi mata kapapanjangan. "Yati sok geura pikir rek kumaha ayeuna?" "Teteh, abdi nampi kana putusan teteh sarupi kitu. Mangga abdi bade mios di ieu tempat. Margi abdi mah teu hoyong teras-terasan dijajah ku lanceuk. Nu teu hartos kana kaayaan, kadewasaan hiji jalmi. Abdi bade milari kamar sewaan sarta bade milari padamelan. Salajengna bade sakola bari ngadamel." Eni jeung Lia ngahuleng reuwas ari ngadenge tekad Yati kitu mah. Lantaran geus kasawang pibalukareunana Eni ngaleketei hatena tapi oge ngarasa ceuceub ka Yati lantaran geus jelas ngalawan. Lila-lila Lia nangtung. Diukna pindah ka deukeut Yati pok nyarita. "Yat, tekad sarupa kitu teh kacida gorengna. Yati kudu nurut ka teh Eni sabab teh Eni gaganti bapa jeung ibu. Pikir deui nu leuwih asak sabab putusan kitu teh goreng." Ceuk Lia leuleuy. Leungeun Yati dicekelan bangun deudeuh sieun paturai jeung dulur. "Teteh, abdi bade satia sareng satuhu ka teh Eni nanging abdi mah alim diatur dugi ka perkara nu arali. Margi abdi gaduh kayakih kahayang sorangan. Khusus dina perkawis kekenalan sareng pameget. Abdi mah teu tiasa nampi kana putusan ti teh Eni." Ceuk Yati tetep dina pamadeganana. "Yat, salah teteh. Sing inget kana janji urang nu dikadalkeun di payunan ibu. Nalika anjeunna bade pupus. Sing tenang Yat ulah ngalajur nafsu ngumar amarah. Moal aya hartina kaduhung mah tarati heula." Yati teu ngajawab. Manehna bingung ngadenge omongan Lia tungtung na majung nangtung sup ka kamarna lep teu bijil deui. Eni jeung Lia silih reret kaayaan mata kariwang sieun matak jadi bentrok nu leuwih parna. Lila-lila pok Lia nyarita deui.
Teteh ge lepat keras teuing ngawarah ka Yati nu boloneun kene. Saena masing leuleuy supados teu kitu jadina. Lia. Sanya nama teteh nyaah kali jeung ka Yati teh. Sabab lamun teu nyaah mamorek digawe capek-capek. Mending mikiran diri sorangan, moal matak bingung, gaji gede, gawe senang. Nu mika nyaah aya, mun teteh teu inget kana ka adi-adi tangtu teteh geus kawin. Terus misah sangkan tumanina bebas tina kariweuh jeung kabingung. Tapi teteh teu kitu sabab inget kan amanat ibu jeung nyaah ka adi. Jadi tindakan teteh teh lain hartina ngewa ka Yati tapi nyaah pisan. Abi ngartos nanging carana keras teuing. Lia keukeuh nyalahkeun ka Eni. Nu memang aturan keras teuing matak tinggar kalongeun. Teteh rumasa geus nyieun tindakan kitu. Nu teu luyu jeung isi hate. Eta kabeh kadorong ku rasa tanggung jawab jeung loba kasieun bisi Yati katipu ku lalaki, bisi jaga di akhir meunang ka nyeri cara ibu. Lia teu ngomong deui. Terus nama ngahulang ngamikiran keayaan dulurna nu keur meujeuhna harengheng pikahariwangeun. Untung keur kitu teh aya karta nyampeurkeun gek diuk milu ngariung tayohna bae basa ngadenge parearea omong karta ngadengekeun ti tukang. Neng, punten mang bade kumawantun sanes bade nampian kariweuh. Sareng kebingung nanging oyong ngabantu kan Neng nu nuju kawer. Menawi aya gunana kitu oke. Cek Karto daria naker Lia jeung Eni nareuteuk. Kumaha maksud Bang Karto? Aya naon pangna ka dieu deui? Cek Eni. Lah perkawis Neng tiluan nuju pabentar paham. Saena mah perantos dugi ka dieu ulah dijantenkeun papasehan langkung parna. Mang raos riwang. Bili antawi saderek bentrok. Haye teh henteu luyu sareng amanat tuang ibu. Mang ngiring tanggel waler dina hal ieu. Cek Karta. Ngomongna tegas lantaran manehna inget kana janji nu geus dikedalkeun ka Suganda Bareto. Yen rek milu miara ka anak Suganda nu tilu, ayeuna tepi kana mangsana Karta kudu milu tanggung jawab. Mang Karto, kuring memang keur pabentar paham jeung Yati, tapi lain hartina keur memusuhan sabab ukur marbutkeun aturan jeung bebeneran. Tangtu kuring ge teu may harep kana ayana kaributan. Kahinda kuring rek nanya kudu kumaha mereskeun mun geus kieu. Sabab kuring moal ngarobah aturan tetep kudu kitu. Lah Neng Eni mangartos kana segala rupina. Mang sanggem kanggo ngabantu ka Neng, mugi-mugi tiasa ngaontal kelayan lancar. Mang bade maparin pepeling ka Neng Yati supados ulah kamelinaan teuing. Oge bade masihan katerangan nu jelas yen aturan Neng Eni untuk lepat. Nuhun Mang prek jalankeun kuring mah nunggu hasilna. Mangka kumbang bade dijalankeun. Geus kitu mah kaayaan teh tenang deui. Eni jeung Lia teu parearea omong sabab Yati rek dipapatahan ku Karta jeung deui Yati geus teu milu ngariung ka didinya, manehna cicing di kamar. Kocapkeun isukna Eni jeung Lia geus arinit tinggal Yati nu keur meresan buku keur bawaeun ka sakola. Sanggeus rengse tuluy kaluar ti imah leumpang muru lawang pakarangan dituturkeun ku Karta. Mang Karto, bade naon nyiring ka abdi bade jajab ka sakola? Yati nanya bari ngareret paroman katara halus. Lala bade jajab dugi ka lawang pekarangan bili aya nu ngaganggu. Atuh sejabit kitu bade aya nu ditaroskeun ka Neng teh. Naroskeun perkawis naon, Mang? Yati ngarandeg hatena jadi panasaran. Lah naleres bade milari bumi sewaan. Upami leres mangiring. Ngiring? Non maksudna mamang make pala ngiring ka abdi. Cek Yati heraneun lantaran maksud Karta teu kahartieun ku manehna. Lah kieu Neng, nalika tuang ramaya kene mang perantos janji ka anjeunna yen bade satia kadunungan dugi ka palaputrana. Nu pang pentingna mang kedah ngajagi sareng nalingakeun Yati, putra bungsu anjeunna. Hari margi bilih teu kabujeng dipiara sareng teu diurus ku Rama, sarta bilih teu kaurus ku raka-rakana nuntos dewasa. Taku margi kitu upami Neng Yati bade ngalih, mang bade ngiring. Margi mang gaduh kewajiban kanggo ngaping sareng ngawulan Neng, kanggo nyumponan amanat tuang Rama. Pakitu maksud Neng, cek Karta daria pisan. Meningah uleng Yati teu nyangkaeun yen Karta baris nyarita kitu. Ulah cangcaya Neng. Ulah cangcaya mang leres-leres gaduh maksad
kitu sanes naon-naon ieu mah mung sekadar bade ngelaksanakeun janji. Bilih mangka bendon Jakarta nambahan omonganana. Sabab Yati ngahulang bae. Pamimang karto nyarios kitu hartosna satia keneh ka apa atuh? Ento satia ka tuang Rama mang. Nanging satia kana naon-naon nu dijangjikeun ku mang ka tuang Rama. Ari eta janji sanes ka tuang Rama nanging janji ka diri mang sorangan. Ta ayeuna mang bade nyumponan janji entuk gumantung ka tuang Rama. Nanging dumasar kana kasanggeman mang nu bade satia satuku ka pala putra tuang Rama. Tak kitu maksud mang teneng. Jakarta ngabulat belit omongan. Sangkan Yati percayain ka manehna dasanya nama. Maksudna kitu-kitu keneh, ari Yati menikerung pok neuteup ka Karta terus nyarita. Upami kitu carana naon margina bade ngiring ka abdi. Na teu ngiring ka Teh Eni sareng Teh Lia. Wah, margia mana tuang Rama mang kedah satia pisan ka putra nu bungsu, nyatana ka neng pisan. Ta ieu nu janten margina. Yati can kaburu ngajawab. Harita teh para mitra kaburu aya nu mapageun Rojali geus datang sakumaha biasana. Nu gunem catur kapegat Yati buru-buru nyamperkeun ka Rojali, pok nyarita. Untung Teh Eni tos angkat, mita acana bakal bahaya. Kamari ge anjeunna bendu abdi diseuselan ku Teteh. Ada moal sawios-wios lah, ieu urang mios yang teuing. Ceuk Rojali ka Karta mah teu ngareret-reret acan. Cantosan sekedap. Yati mali ka Karta pok nyarita. Mang Karta upami lares-lares bade satia ka abdi, calik-calik we sing raos di dieu nya. Margi abdi moal cios, nyewa bumi isin ku sepuh. Kitu pokna tuluy diuk deui dina sadala motor, dius dibawa init ku Rojali. Karta meuni calanga prek ngomong teu kaburu pok lantaran Yati kaburu aya nu mawa. Karta ukur gogodeg bari nyerenge. Hehehe. Dasar barudak ngora sok aya-aya we. Karunya teuing nu keur senang-senang babarengan jeung nu kasep dicaram ku Neng Eni. Mun ku aing marek diantep we sakarepna da geus galede ieu. Ceuk Karta bari sup deui ka imah. Manehna ngarasa bungah lantaran tadi Yati geus bebeja yen moal tulus init ti imah eta. Para mitra kaum dangu gancangna carita sabulan geus kaliwat. Kaayaan di imah Eni tetep jiga nu geus-geus asa teu aya robahna. Tapi nu saknyana mah teu kitu lantaran Lia keur manggih ka sedih nu pohara. Saminggu nu kaliwat manehna nampa surat ti Sukana nu eusina pika nyerieun. Tapi Lia teu geruh adi jeung lanceukna teu aya nu dibere nyaho. Pait peuheurna babarengan jeung Sukana dirasakeun ku sorangan. Maksudna sangkan teu ngabarubahkeun ka Eni jeung teu jadi pikiran pikeun Yati. Tapi ku Karta mah diperhatikeun pisan lantaran geus sabulan leuwih. Lia tara aya nu mapageun. Init kuliah sok sorangan bae atuh sajabati kitu Rojali ge tara aya nu mapageun. Tara mapageun Yati. Ku Karta can kanyahoan nu jadi sabab musababna. Dina hiji poe Karta diuk sorangan dina teras melong ka jalan bari ngalamun. Torojo Lia geus saged rek kuliah gancang ku Karta ditanya meungpeung aya kasempetan. Lah Neng, nang kacok nyalira wae atuh den Sukanana kemana? Teu aya mang nuju KKN di Banten. Kapaksa abdi mio sorangan da teu aya nu mapageun. Jawab Lia ngabohong. Da lain kitu nu sanyana mah Karta mah percaya bae da teu nyaho kana lalakonna. Oh, janten kitu, mugi-mugi sing enggal muli atuh. Lia teu nembal deui. Leos indit bari hate ngajerit. Lantaran asa diingetan ku Karta, Lia geus usaha satekah pola sangkan bisa mopohokeun ka Sukana. Nu geus mere beja yen moal datang deui, malah mah cincin nu dipake kuliah geus dilaan, tara dipake deui. Karta cicing keneh di dinya ngahuleung kawas nu teu boga pagawean. Torojo Yati rek init ka sakola, Karta panasaran pok nanya. Dilandeng Yati naon margina mah tara anu mapageun? Henteu mang, margi rencangan abdi mah kapokeun da kantos ka paraboku Teh Eni dugi ka diseuselan mah tak kuatir. Tati hari teh tara wantuneun mapageun sieun ku Teteh. Jawab Yati satara basna, manehna mah tara nyumputkeun masalah. Oh, janten Neng sok angkat nyaliranya. Karta heran. Sabab ceuk sangkaan manehna mah barudak nu tilu teh tetep aman. Padahal keur meujeuhna werit ngan teu raribut kawas nu enggeus-enggeus.
Kapaksa we nyalira mangda teu anu apageun tapi da teu sawios-wios da tos biasa. Teu sieun ka sakola mah mangga sasiang. Wah mangkaneng sing atos-atos di jalannya. Karta nyarita bari melong kanu rek indit ka sakola. Tekung Sililia imah geus jempling sabab nu aya di dinya iwati Karta. Manehna ngajentul diuk sorangan nangkep tuur bari ngalamun. Sabab loba nu dipikiran, pang-pang nama inget bae ka babaturan Yati. Nurupana jiga anakna. Mun aya eta jajaka hate Karta sok kahibur teu honcewang teuing tapi ayeuna asa leungiteun. Teu sangka sugan teh moal keras kitu ari adat Neng Eni. Boro-boro ngidinan ka adina pikeun wawuh jeung lalaki manehna sorangan. Candaek narima lamaran ti Den Ridwan. Ngadagoan naon atunya? Apan umur geus cukup, pangala geus loba. Mun kawin teh mah pantes. Tapi Neng Eni mah jiga nu ceuceup ka lalaki. Kawas-kawas nu hayang ngaheureuikeun. Cilaka mun kitu bisa datang bencana ye. Cek Karta teu weleh mikiran dununganan. Keur jongjon kitu kadenge ayeuna kolan tihang listrik Karta curinghak tuluy nyampeurkeun ka warung Cikopi. Baranggok meninga jenghok lantaran nempo hiji lalaki nu rupana sarimbag jeung sugana. Ngan bedana awak kotor jeung begang buuk gimbal janggot rogok. Diuk dina bojana bongkok kawas aki-aki nu geus kolot. Sajongjongan mah Karta ngahuleng bari melong ka eta jalma. Pikiran kumalayang ka alam nu geus kaliwat bruh brehna remongan meuni asa jentrenaker. Tekung Silila Karta ngalengkah lalaunan ngadeuketan ka sugana nu keur nginum cai teh. Ret sugana ngalieu ka Karta siak beungeutna katara semu beureum tapi teu lila jadi pias. Karto ceuk sugana satengah ngaharewos jung nangtung. Leos indit ningalkeun warung teu malire ka Karta nu colohok bengong. Darta teu loba omong manehna kaget nempo kajadian nu teu mata kaharti. Lantaran uli sangka mata-mata jalma jahat bet kawas nu wawuh ka Karta nu sok ulin di warung manehna. Ari Karta nempo sugana ngaleos teh teu cicingeun gancang nuturkeun. Bari ngagero leungeun katuh gugupay. "Gan, juragan?" cenah sorak na jentre kadenge ku Darta. Nu keur olohok atuh beuki heraneun we Darta. Panon melong kanu sing pating laleos ningalkeun imah manehna. Heran kumaha teh sanyana naon sababna Mang Karto nyebut juragan ka aki-aki Rudin? Wah, tangtu sababna ye. Cek Darta bari ngushapan dada gek diuk deui bari teu oleh mikiran anu bieu. Sugana harita teh tuluy ngincid. Indit gagancangan hayang buru-buru jauh ti Karta. Lantaran sieun kanyahoan kuno sejen mangkaning manehna teh keur rencepan. Hayang ulah aya nu nyahoeun jajantung sugana jadi ratu. Pipikiran asa kaweur rusras kanu geus kaalaman. Waduh, cilaka. Aing kanyahoan ku si Karto tetela matana seukeut. Apal keneh kana kaayaan aing nu sakieu ruksakna. Karto hampura euy. Kuring lain teu wawuh ka anjeun tapi kuring hayang rikip. Mung kanyahoan ku nulian. Kuring era jeung sieun wiwirang sabab kuring loba dosa. Bari lempang sugana galecok para mitra dina hatena ngupat ka Karta nu harita nuturkeun paneuri. Tekung Silila manggih gang kabelah kenca sugana gancang mengkol kadinya. Lempang rusuh hayang tereh jauh tapi Karta leuwih gancang lempangna beuki deukeut ka sugana nu akhirna kasusul. "Kan? Juragan, antosan sakedap kan? Antosan sakedap," ceuk Karto bari miheulaan. Sugana kahalangan reg eureun bari melong. "Waduh juragan, naon margina tiasa kieu? Nah sapertos nu icid ka abdi. Apan abdi teh pun Karto kan? Nu setia ka juragan dugi ka ayeuna." Karto nyarita darianaker. Ngayakinkeun ka Sugana yen manehna tetep satia tapi Sugana teu nemalan. Anggur melong ka Karto salila-lila. Dina hatena pabaliut rupa-rupa pikiran nu matak pusing. Sugana teu bisa nyingkahan kanyataan manehna daek teu daek kudu terang-terangan ka Karto. Ngeunaan lalakon hirupna nu mata ketir tapi teu wani pok ukur colohok di barung ku jajantung ratu. "Juragan, ya abdi pun Karto. Abdi moal samar."
Abdi moal samar juragan teh dunungan abdi nutos lamin tok aya muli-muli. Tapi naon margina juragan bade nyingkahan ka abdi. Karto nyarita deui. Bari teu weleh neuteup kana beungeut Sugana ku jalan kitu beuki sidik we ka Sugana. Karto, anjeun bener. Bener anjeun kuring teh dunungan anjeun bareto. Tapi ayeuna mah geus lain-lainna deui, kuring teu pantes disebut juragan. Eta kecap lain matak ngeunah kana hate teh euy. Tapi bubu sedih jeung peurih ka bina-bina. Tah kulantaran kitu ulah sakali-kali deui nyebut juragan. Cek Sugana bari pepeta Cipanon mimiti ngemeng. Rasa dosa jadi panyiksa kana batin. Ngadenge kecap juragan matak lelenyapan hate. Kan? Abdi mah teu ganti pilempangan moal gampi rompa adat. Ti payun abdi tos janji yen bari satia ka selira. Taina oge tetep gitu abdi mah sanes kene badhe ga juragan. Sata juragan dunungan abdi, yu urang ka bumi tos Tuang Putra galumbira tangtos. Suganda gogodeg. Manehna teu daekeun diajak ka imahna lantaran teu rumasa boga imah. Sakabeh harta banda geus beak, manehna geus teu boga naon-naon. Atuh sajabati kitu era kudu jadi anak-anakna. Juragan ulang raos jeung caya. Da moal matak naon-naon mangga urang ka bumi. Margi juragan kagungan kene bumi kanggo cali kakarayan raos-raos. Karta nyarita deui keukeuh ngajak ka iman. Karto, kuring mah geus teu boga naon-naon. Kuring teu bisa balik ka imah sabab kuring ayeuna teh jadi jalma miskin. Jung geura balik deui anjeun mah teu kudu milu jeung kuring. Waduh lah kitu juragan. Margi abdi teu parantos tahun-tahun ngantosan kasumpingan selira. Melang pilih ayak itu kieu. Taina buktos juragan, janten kieu mangga urang ka bumi, Tuang Putra raya. Moal kuring mah moal balik. Kuring mah era kuwati inung baruda. Waduh, kan wati perantos lami pupus. Di bumi kan Tuang Putra tiluan. Na anak gebeg de Sugana ngarenjag reuwas. Asa teu percaya kana omongan Karto anu bieu sabab Sugana geus buleud patekadan. Rek menta dihampura kawati lantaran ngarumasakeun geus gede kasalahan. Tapi ayeuna ngadenge beja ti Karto yen buati geus maot. Beuki gede we rasa dosana nu ngancik dina hate Sugana. Beuki sungkan mun kudu tepung jeung anak, komo ari kudu tumorojog datang nepungan mah moal kaduga nahan ka era. Kan katinggal anak bu abdi sapertos nu reuwas. Naon margina? Punten abdi bade pemi abdi ngacaweutkeun mana selira. Karto, kuring teh beuki era we euy. Pikeun nepungan nu jadi anak teh. Ari sabab kuring teh geus gede teuing dosa. Mun diukur ku tangtungan teh mah hawa kuring teh bakal kakeueum ku dosa nu kacida gedena. Tah kulantaran kitu kuring mah moal wani ka imah Karto. Cig anjeun geura mulang to. Kuring boga tujuan sorangan nu moal bisa dihalangan ku nulian. Cek Sugana tuluy leumpang bari jeung asa lalanjung. Bumi alam asa tibalik, langit asa runtuh, jagat asa runtag, leumpang gagaleongan asa teu napak. Karto teu nurut, manehna kalah kanuturkeun ka Sugana. Hatena banget ku heran can ngarti kana naon-naon nu kaalaman ku Sugana. Kulantaran kitu Karto teu inget kana tugas di imah leuwih menting nuturkeun Sugana nu geus taun-taun ditungguan ku manehna. Ari ayeuna datang, tangtu we para mitra moal diantep. Najan ka mana bae gerek dituturkeun sabab mun teu kitu mah bisi neangan deui hese. Matak bingung mikiranana mangkaning anak Sugana nu tilu kabeh geus baroga papacangan. Mun rek kawin teh geus tangtu butuh ku wali. Mun Sugana teu kapanggih bakal nyusahkeun ka sarerea. Kan? Mugi kersa ngobrol heula sareng abdi. Margi seueur nu bade ditaroskeun upami juragan teu kersa ka bumi. Ku abdi perantos ka hartos. Sawios dugi abdi moal maksa nanging abdi nyuhunkeun kasempetan kanggo ngobrol sareng selira. Cek Karta bari nuturkeun. Sieun kaleungitan deui dunungan. Heuh kuring daek ngobrol jeung anjeun. Tapi saterusna kudu nurut kana omongan kuring. Mun teu nurut hartina mah teu ngahargaan to. Mangga abdi secatumut kana kapelai selira. Reg di Sugana eureun tuluy luak lieu kawas aya nu diteangan.
Breh nempot tangkal buah handihanapna iuh jeung aya bangku tina awi. Sugana init deui muru ka eta tempat. Dituturkeun ku Karto sanggeus tepi sugana diuk bangun lungse. Katara pisan kolotna jiga geus 70 tahun kaluhur, padahal mah can jajeg 70 tahun umur sugana teh. Abdi setuju pami juragan diren di dieu margi tempat ieu teh kalintang saena kanggo reureuh. Taina abdi bade tumaros, ceuk Karto ngamimitian nyarita. Pok geura caritakeun rek nanyakeun suanaon to. Naon margina juragan alim ka bumi. Teu kudu diterangkeun deui sabab tadi geus jelas euy. Pokona mah kuring teh teu hayang unggah ka imah sabab era kudu jadi barudak. Maranehanana moal narima ka bapana nu dina kaayaan kieu. Atuh saja batik kitu kuring teh lain sugana nu bareto ayeuna mah galanangan nu taya hargana. Juragan teu kaing sauran kitu. Harga diri manusia sanes dina harta banda. Oge sanes dina kamiskinan nanging dina kelakuan. Ceuk Karto nyoba-nyoba ngadebat kadununganan. Karto, pikiran maneh teh mintul euy. Nya teu inget kana kalakuan kuring anu geus dipilampah. Apan pangna bisa kieu teh akibat kalakuan kuring anu teu bener euy. Nya buktina kieu kuring teh eueuh harga, eueuh pangajina. Kartos nanging upami selira alim dibantun ka bumi, naon margina sumping kana wewengkon ieu. Sarta naon marginya ketan ka bumi. Malih mah tukang warung tos laporan ka abdi yen juragan tos sering aya di eta warung. Sarta sok melong ka bumi, naon maksudna cobi? Karta panasaran, hayang neuleuman hate sugana. Ari ditanya mah teu buru-buru nemalan, ditanya kitu teh para mitra kalah ka ngahuleng bari kerung. Siga nu honcewang rek cacarita. Tapi lila-lila cengkat deui lalaunan pok nyarita. Sorana alon semunu serak. Karto, omongan tukang warung teh bener, sabab kuring teh unggal isuk sok cicing di dinya. Ngadon jajan bari nempokeun kaayaan di imah. Tapi eta mah sawatara minggu ka tukang da minggu-minggu ieu mah kakara poe tadi. Ari perluna lain rek balik ka imah, lain rek ngadon jajaluk oge, lain hayang dipikarunya ku anak. Nempuan imah soteh kuring mah panasaran hayang nyaho kana kaayaan nu jadi anak. Lantaran kuring teh sono mah nataku kawan tu geus taun-taun teu tepung. Kuring mah lain rek aya pamenta, salta moal ngasrok-ngasrok diri kamaranehanana. Cukup ku bisa nempuh beungeutna nitenan kahirupanana. Ku sakitu geus ngarasa bagja. Tiis ceuli herang mata, sabab teh lapisan anak-anak kuring teh bari sahirup sok sanaja ditinggalkeun ku bapana nu teu tanggung jawab. Tah ieu perlu anu pokokna mah. Anjeun perlu nyaho kana tujuan kuring nu sanyana. Sangkan teu salah arti. Atuh kaduana kuring teh rumasa salah sarta ngarasa dosa nu kacida gedena. Kuring teh geus buleud patekadan rek menta dihampura kanu jadi anak pamajikan. Kanu jadi pamajikan, kanu jadi anak. Mengpeung kuring aya keneh umur. Tapi eta teh niat can bisa dilaksanakeun sabab kuring can boga kayakinan. Nah anak-anak kuring teh rek ngaku bapa kanu kieu patut atawa moal. Sabab najan kuring keukeuh ge rek menta dihampura. Ari anak teu ngaku mah ka kuring taya hartina to. Jadi keur saheulaanan mah kuring teh cukup ku nempo beungeutna we. Mun geus hasilna teu beungeut barudak nu arindit ka sakola atawa ka pagawean, kuring ngarasa cukup. Sok tuluy balik kitu we pagawean kuring teh. Oh mat ulah boga sangka anu lain-lain to. Ceuk sugana nerangkeun pamaksudanana. Halayan panjang lebar sangkan kahartieun ku Karto. Harita Karto nyarita deui. Oh, centen kitu nuhun atuh pami kitu makan. Abdi mas setuju pisan sarta sayogi kanggo ngabantu ka juragan. Mali langkung saya sumpingan ka bumi tangtos tuang putra bakal bingaheun tepang sareng selira. Karto keukeuh ngajak balik ka imahna. Anjeun salah to.
Anak kuring nu tilu moal bungaheun tapi bakal sedih jeung amakeun. Sabab kuring geus apa kana sifat-sifat barudak nu geus kateureuh ku indungna. Gurat batu jeung kuat pamadegan. Kuring geus boga ijiran yen maranehanana ceuceup kanu jadi bapa. Tapi kan abdi teu acan nguping yen putra-putra juragan mika ceuceup ka mara-mana. Putra-putra juragan kelintang saena taat kana amanat sepuh. Karto, kuring teu perlu katerangan ti anjeun ngeunaan pamadegan barudak. Sabab kuring geus leuwih apal kana sifat-sifat nu jadi anak. Komo sifat si cikal mah kuring geus apal pisan. Tah kulantaran kitu larek maksa ka kuring da moal daek dibawa ka imah. Tujuan kuring keur saheulaanan mah cukup ku neuteup beungeut tia bari nyumput. Ku nempo sarehat jeung maraju ge kuring teh pirang-pirang ngarasa bagja. Ari sabab barudak nu teu dimodalan ku bapana, teu diurus jeung teu dititenan bisa hirup kalayan wajar. Teu beda jeung nu loba. Bunga kuring teh Karto nempo sakitu ge. Taina Karto maju ngegera balik. Teu kudu nuturkeun kuring sabab kuring teh geus boga jalan kahirupan sorangan nu leuwih tentrem. Ceuk Suganda bari jung nangtung. Rek ini tinuluykeun perjalanan tapi Karto teh cicingeun manehna ge nangtung rek milu ka Suganda. Juragan, geula sakedap ulah kaangkat, abdi bade aya pacarioseun, mugi kersa ngadangukeun. Ceuk Karto bari ngahalangan. Pok caritakeun ulah tatanya deui. Juragan, abdi teh emut kana jasa-jasa juragan utus kelangkung. Nalika kepungkur, nalika abdi ngawitan patepang sareng juragan. Kaya abdi kacida tungkarana, hampir-hampir saya parpan. Ento sanggup yang harepan hirup nu pinukuk halangan jeung arungan. Mun aral mata kayang pae, ento wasa nahan kasangsaraan nu pohara bangetna. Mun kurang-kurang nahan, wah, mata kayang babadog rarampok, dapon hasil pikeun nyumponan pangaputu abdi. Tapi abdi teh ento tepi ka kitu, lantaran kabujeng ditulungan ku juragan. Diangkat derajat, dipaparin pedamelan anu halal, nu akhirna abdi selamat, ente kantos janti copet, ente kantos jadi garong, atanapi kejahatan nu sanesna, margi kabujeng katulungan ku juragan. Taina abdi tos teteg hirup, teu seueur emutan teuing margi pakean sareng neda, tos teu kedah ngemutan. Asal setia kadunungan, tapi anjaka dunungan abdi teh nu ageng jasa. Ayeuna tos janten kieu, teu benten sareng abdi kapungkur. Atuh abdi teh teu raos hate, asa buka dosa mun ngantep ka salira. Taku margi kitu tawis tumarimati abdi pun Karto, abdi sejatumut kana segala rupi kapalae salira, sarta bade setia setuhu saperus kepungkur. Kemana bae abdi bade ngiring. Suganda ngahulang. Panon melong kana beungeut Karto nu geus nekat rek milu ka Suganda. Nu kaayaanana batan sakitu lila-lila Suganda nyarita deui bari nepak tak Karto. Karto, maneh jalma satia. Kuring reueus boga kabawuhan anu sakieu hadena. Tapi to kuring moal bisa narima kada kahayang maneh. Sabab moal aya gunana mimilu ka kuring ayeuna mah. Kuring teh teu boga imah, teu boga usaha. Teu boga harapan keur mangsa nu baris datang. Hiji-hiji nu didaguan ku kuring iwati ajal nu baris datang teh. Tah kulantaran kitu maneh ulah rek milu kanu sangsara. Engke bakal kabawa sangsara leuwih hade tuluykeun kahirupan anjeun nu ayeuna. Ulah yang babarengan jeung nu sangsara bisi namahan tungara. Tah kitu wayahna ulah milu. Junggera balik ka imah. Kabulaan anak kuring nu tilu, ngan omat ulah rek loba carita ka barudak sabab kaayaan kuring batan sakieu. Mung kanyahoan ku barudak kuring teh. Sabab kaayaan kuring matak ngerakeun bisi matak jadi mamala. Keun bae kuring mah sabab geus ikhlas jadi jalma kieu. Wah juragan lepa tu pamikitu mah. Margin tu masihan kesempatan ka abdi kanggo males kesayan mana selira. Ulah licik juragan, margi abdi teh gaduha kanggo migawe kahadian ka sesama.
ku harta teu kaduga ku pangartin teu katepi iji-ijin bisa kaonta iwati ngebaktikeun tenaga sareng kesetiaan. Satia sareng setuhu tos ageng jasana. Hiji kasugemaan batin kanggo abdi margi tos tiasa mayar utang kasayan. Poporieun ama jariah ku harta untuk tiasa. Jik atuh ari ama ku tenaga juragan mantuk nampi supados abdi kenging kesempatan kanggo milampa keadean. Kumaha eta juragan teu ngartos abdi mah. Cek harta manehna keukeuh hayang milu kasugana anu sangsara. Waktosna see para mitra sadaya.